Otong, Otong, naon mana kemana doit? Ih, lain ke dia marek nanya hari mana apal ke kiamat naon? Ente, terus naon atuh kiamat teh naon? Iya, dengekeunnya. Mun kiamat datang, langit gonjang-ganjing. Gunung oge bitu. Cai oge kabeh tampok ka darat. Oh, gitu, sekolah libur teh mah. Libur atuh kan kabeh oge modar. Aya DM euy. Nah make muah ieu. Nyi, atos ngadownload si kopi teh. Meni lila kieu ih. Engel ka dia atuh. Mohon Kang, aksos. Ah, gitu atuh. Nyi, lamun akang boga kabogoh deui, teu naon. Teu pira lah. Leuwih ngorati nyai saeutik. Enggak Kang, sawios. Terus eta lamun kabogoh eta dikawin ku akang. Teu naon. Teu pira lah. Anu ku saeuting. Kang mangga wae sawios. Pamajikan teh keur magelis, soleha. Luar biasa. Hebat jeung. Nah, nih. Kopi teh asa pahit kieu. Teu pira Kang, ukur diasupan racun beurit saeutik. Neng, Iya, ini teh kan malam minggu. Ini nggak ada acara. nggak ada acara Kang, nggak kemana-mana. Serius? Serius Aa, Beneran nggak kemana-mana? bener Aa. Kalau begitu mah kita teh jodoh, Neng. Bisa jodoh Aa. Iya, kan ada pepatah mengatakan bahwa jodoh itu tidak kemana-mana. Gawat dah euy. Kumaha naon Kang? Pamajikan urang salingkuh jeung tukang kebon. Buktina. Justru ieu buktina aya Naon bukti? Aya buktina teh. Justru ieu buktina teh di kolong ranjang aya arit jeung pacul euy. Sarua mah Kumaha di mana ieu? Pamajikan urang oge selingkuh jeung tukang ledeng. Sarua buktina eueuh eta. Ada? Buktina di kolong ranjang aya deg-degan pipa jeung kunci Inggris. Aing mah euy. Sanasib geuningan euy. Nyaeta pamajikan we salingkuh Kang euy. Allah, kamari teh salingkuh jeung tukang listrik. Buktina? Buktina teh di kolong ranjang eta mah. Aya tespen jeung sisa kabel listrik. Sakitu mah deui sapira. Kumaha gitu? Pamajikan dewek mah salingkuh jeung truk. Waduh, waduh lah uta eta mah piraku nyusup. Naon buktina? Eta we di kolong ranjang kasampak aya kena keur tiarap. Oh. Tong, geus balik sakola maneh? Iya, Mak. Si
Cik, enak kok marek gitu tes. Ari nu kaasup benda padat non wae to. Batu yang besi. Bener pinter gak kemana. Ari nu kaasup gas non wae. Udara jeung oksigen. Bener, pinter banget tuh. Ari nu kaasup benda nu bisa dicairkeun tah naon. Cik, hiji deui lah. BPKB motor si bapak. Ini mana terus tunjuk udah teh. Duh, reug aya nama budak geus disunatan. Salaki sehat, indung sehat, mitoha baget, bagja. Urang kieu mata. Assalamualaikum. Cager, Cek. Alhamdulillah, ceu ka mana wae atuh ceu? Biasa wanita karir, Cek, sibuk. Abi mah kieu we ceu. Kenal gitu eta? Biasa we milarian suap nasi ceu. Budak teh disunatan. Mun alhamdulillah tos salamet kamari ceu. Baik nembok gitu. Sok, ya mangga tuh di kamar. Mangga ceu, di kamar aya. Garing, hidung males, bulenet, gede dehnya. Mun atuh ceu kan ayeuna mah zaman canggih di laser. Kek. Ari ece kamar anu mana? Eta anu di deket dapur. Astagfirullah. Kita mah salaki aing cek keur sare. Pak, Bulan, bukan atos lah. nah kang naon deui? Emang antos jajan neng nu kamari teh seep? Sanes, Pak. Kamu seragam. Aduh, sabaraha? 10 juta apa rakyat deh? Aduh, saragam udang ayeuna mah nepikeun ka 10 juta minimal. Sanes, Pak. Sanes kamu meser seragam sekolah. Tapi kamu meser iPhone 11 supaya seragam sareng rencangan neng. Anak-anak kita nangis. Nangis kenapa nih? Ingin baju. Tenang, nanti abang jahit. Jahit baju mah. Bukan, tapi jahit mulut anak-anak biar dia manis. Mana? Murah kene.
Naonnya? Keninggalian baju, Kang. Oh. Iya ini akan teker aya kahayang ieu teh. Meunang teu lamun akan nyanung nih. Menang atuh, Kang, jeung mah slow. Asik. Tapi kudu aya kompensasina. Kompensasina. Ieu, Kang. Ici hayang Pajero Sport warna bulu iris. Jeung Harley Davidson keur si Adul sakola. Nah arinya itu mikir kan penghasilan akang teh pas-pasan jeung hayang Pajero jeung Harley Davidson segala. Justru Akang tuh mikir, terus apa penghasilan pas-pasan hayang nyandung sagala. Hah? Kiamat naon ampau teh